Kenalkeun nami abdi Amelia Putri Ananto ti kelas 10 MIPA hiji. Corona nyerang ribuan jalma di sagala rupa negara. Sare ngaku ratusan kahirupan. Pikeun ngahindarkeun infeksi ku panyakit tepa ieu. Aya langkah anu anjeun tiasa laksanakeun pikeun nyegah penyebaran virus corona. Unggal isuk abdi ngaberekeun makanan ikan. Ikan abdi aya salapan. Hehehe. Ngajaga bersih imah tiasa ngabantosan urang nyegah virus atanambi kotoran. Janten jaga kabarsihan di mana wae anjeun berada nya. Kabarsihan sabagian dari iman. Sabana jalma dina kulawarga ngadahuhan hiji anduk. Titikna teh ngajaga awak beresih. Saatos dianggo, ulah hilap garing dipanon poe nya. Sateu acan dahar tetep hilam ngumbah leungeun anjeun ya. Ngumbahna nganggo sabun cuci leungeun. Nedatuangeun anu ngandung protein sateu acan tuang ulah hilap maca doa ya. Tong hilap subscribe video ieu jeung like video ieu. Hatur nuhun geus nonton video ieu. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata susah banget guys bikin video tuh.